Haturana Adeden sareng mamahna ibu hajatna bepa besan ibu ramana panganten pameget lucu waktu penting harita hati asa sugema penting anu mimiti anjeun ati ngahiji penting harita si neneng usapan si aa sakujur dina awak teu aya nu kaliwat sakujur dina awak teu aya nu kaliwat iha lucu goyang ah dituntun neneng cantik nah ayo Allah iha sok dicepengan dede atuh enggal ati gerak-gerak padeden mamah deden kapayun heula sakedap mamah deden mamah bungsu perantos setetahan enggal-enggal gebrokeun nu nona pas sedek-sedek enggal-enggal gebrokeun nu nona pas sedek-sedek iha Allah panganten ulah deui alamikeun deui panganten mamah bungsu parantos setetahan enggal-enggal gebrokeun nu nona pas sedek-sedek aya enggal-enggal gebrokeun nu nona pas sedek-sedek penting harita si angusapan si neneng sakujur dina awak teu aya nu kaliwat ayo Kang sakujur dituntun ayo Pak kapayun aya nu kaliwat iha Pak Hajat pada majeng aya Bapak Deden ayo mamahna lucu abah bade kaul bah Pak Deden kumaha Deden dede atuh enggal kada kodok heula Pak Deden ulah di lamikeun deui adeden mamah bungsu parantos tetahan enggal-enggal gebrokeun nu nona pas sedek-sedek aya enggal-enggal aya nu nona pas sedek-sedek hatur nuhun adeden iha pada ka mana pegatan Allah Yayang Marcel dilanjut ka panganten anyar cenah ucu alah si mamahna teu meunang henteu kedah kodok bade ngodok parantos teh tadi ge iha joget atuh teh joget ayo neng dituntun neng iha panganten anyar tiuk ngarendeng menandang dan direnceng-renceng iha dageus biasa pada ka mana da ilahara itu gerak hatur nuhun pada ngagonjak kusadayana dina poe ayeuna panganten
bahagia tepak toel sareng si anak punya asa nuduaan iha dina puli ayeuna pahaja akhir bahagia tepak toel sareng si mamahna punya asa nuduaan panganten anyar diuk ngerindeng mendang dan direnceng-renceng ya geus biasa geus ilaharana pada ngagonjak kusang dayana